Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng tepang deui sareng simkuring Lili Sumarni. Dina danget ieu simkuring bade medar pangajaran 7 buku RBS kelas 1. Dina buku RBS kelas 1 pangajaran 7 ngeunaan sasatoan anu baris dipedar molahkeun kaulinan oray-orayan. Lajeng bade medar babagian awak tina rupa-rupa sato. Sapertos aya jangjang, aya buntut, aya tanduk, aya tulale, aya sisit sareng sanes kantena anu aya di masing-masing sasatoan. Kumargi di dieu aya pidangan molahkeun kaulinan kaleresan kaulinanna oray-orayan, sumangga urang bandungan heula kumaha cara ngawihkeun eta kakawihan oray-orayan. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon di kebon loba nu ngangon. Mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Saha anu mandi na panderi. Janten murang kalih ngabaris aya anu pacepeng-cepeng panangan duaan, lajeng anu hiji anu sapalihna ngabaris aya huluna aya buntutna ngurilingan anu nuju pacepeng panangan sabari ngawih kakawihan oray-orayan. Hayu urang kawihkeun di oray-orayanana. Oray-orayan luar leor mapai sawah, entong ka sawah parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor mapai kebon, entong ka kebon di kebon loba nu ngangon. Mending ka leuwih di leuwih loba nu mandi. Saha anu mandi na panderi. Tah dina tungtung lagu anu nyuju nyepa cepeng-cepeng panangan ngarungkup salah sahiji anu janten orayna. Upami karungkup ditaros bade ngiring ka palih kiwa apa palih katuhu, kumaha kasangemanana eta anu karungkup ngiring janten anggota grup naha anu palih kiwa naha anu palih katuhu. Nah kitu panginten dina medar oray-orayanana. Teras oray-orayan dugikeun ka anu janten orayna seep. Dina tungtung kaulinanana eta anu pacepeng-cepeng teh janten pakenyang-kenyang nya. Pakenyang-kenyang saha anu eleh eta janten ucing gitu. Pakenyang-kenyang dugikeun ka leres-leres kakenyang rerencanganana. Kitu rupina pedaran oray-orayan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.